Pikeun telat jodona ulah ngaraos kedina malah mah kedah bahagia sabab jauh tina dosa jodoh pati jeung bagjana eta aya nu ngaturna anging Allah nu kawasa urang kantun ikhtiarna supados deet jodona tong liren dina ngadua cing yakin dina manana eta syarat ijabahna minta ka Allah Ta'ala dina sabada salatna barengan ku ikhtiarna insyaallah kenging jodona pamika pendak jodona penta ka ibu ramana datangan ka ranjeuna sok bawa ka kauana sabab cinta nu lerasna lain ngan ukur lisana dibarengan jeung manahna teu kaluarna hukumna lamun bener urangnya sok atuh geura ditika ulangan janji serapah kado nambahan masalah. Jangan lupa di like. Oh iya, subrek. Satu lagi, nyalakan loncengnya. Hatur nuhun.